meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Ya. Nah, ini luhur manuk naon? Nah manuk naon punya? Nguruskan kurban eta na manuk. Oh, biasa ku manuk, Ustaz kurban. Aku manuk naon? Sanes tiasa ku manuk mah biasa. Jadi yang boleh dikurbankan itu seperti domba, kambing, sapi, kerbau, bukan manuk. Oh, yo, nah. Ternyata waras ku manuk oge kurban eka teh. Siap. Aduh, ngarang mau dia kerja ngopi euy kan gigitaran kieu. Ogoh atuh. Wae duit teh. Eueuh ku ge. Ade, Sarua apa? aing harasin kami. Punten. Mangga, mangga ah. Bade aya naon ang pergi naon? Bilih bade yang lebetan sumbangan. Tah, tingali gara sok cek. Heula. Ah, saikhlasna wae. Nah kanggo pembangunan naon eta madrasah? Uhun di Cirukem. Oh, Cirukem. Jauh atuh abi pan tebih. Wah, geus lobaan tah. Ieu geus kanging seueur nya. Mimin 60. Abdullah Salawe. Oh, atuh seueur alhamdulillah ya. Aya meureun wa aya. Yo, mending keneh reureuh ayeuna mending keneh ngopi heula mesen kopi. Yo, teu nyeuna kacis karu. Rokok teh aya. Wah, bijis Sonten. Rokok mah gaduh, rokok mah. On. Lah tuh mentahana wae jeung mesen kopi mah nya. Aya Kang di mana, Kang? Ih, abi pugut di kota Cirukem, terang. Dina jausan ka dieu. Geus menang duit loba nya. Iya, aya atos mata alhamdulillah. Yo, mending keneh ngopi heula mesen super atuh lagi pan ieu geus kanging seueur ieu. Kemana mau ngadu? Aya tah, lita ka budak tah. Bro, San, San. pang meserkeun rokok cenah. Naon, Pak? Tah ieu si Aang cenah meser rokok teh jeung kopi. Ya itu ya, Mas. Rokok naon? Rokok super sabungkus. Bungkus we, 2 bungkusan. Ada bungkus kopi na weh si anak. Oh. Oh, gitu. Tuh, alhamdulillah semenang seueur nya. Oh, ya mau lebetan mau. Lain teh hoyong abi teh pan ayeuna teh nuju henteu damel pisan abi teh. Abi mah komo, abi mah nuju paila. Yo, nuhun rokona nya. Atuh mun abi mah kuwi da bumina jauh gini nya. Tosonten ya. Kuwi heula. Ya atuh nuhun nya. Mohon. Nuhun pisanya, mohon. Ya lain hayu abi tos damel abi nyumbang. Gantos mohon. Yo. Aduh, aing apes. Duit 40.000 deui. Ikal aing ku nombokan aing kalah dipajak. Aing geus kieu nyaburit teh aduh. Anjay. Kamane keur naon aja? Wah, aing pantes mah mau nu kieu. Aing kitu becus ya mobil. Ajarkeun atuh. Pan ku aing dibeli wa, ya tinggal para pecetik deui hargana mah. Ajarkeun kenya. Jarkeun ku aing sok we ajaran heula atuh ayeuna mun maju masalah teh ka ditutup. Bisa atuh wa. Mun kira-kira bisa aing ku aing di duitan ya. Oh, jika ditu si anak tuh itu jalan atuh ka ditu tuh. Aing teh dia sok. Karunya aing heueuh ame bisa sok sia. Aing kudu diajar heula yeuh. Sok mula-mula kumaha ieu wa? Tah, nyeuna diprekeun ya Cil tah. Kupling heula kupling bisa teh kupling sia, kupling tah tincak. Anjing tenepi. Mana kupling teh ieu teh wa? Tah, kayak belahan tak kupling tah. Aduh, da tenepi ieu na kumaha tuh? Wah, da tenepi wa dayok. Atuh kana benena turun. Jauh. Turun si anak kadinya tah sok ulah. Arep atuh tabujurna. Sok turun heula diajar. Ieu nya wa. Atuh aing nyerap ieu mah kesiksa. Da sia mah kalah kahes atuh Acil. Ieu tulungannya betat ti aing tinggal hodang. Aduh. Sia kalah kahes kieu atuh. Kuning. Wah, lega ya euy. Ngarokok sapunaha we mah euy. Heeh, atuh sia teh tah ngarokok-rokok sia teh kop tah yang mah udut. Hah? Heeh, kopi yang mah udut. Ngotong digolerkeun kehe dihandap sia teh.
Ya Allah pedit anjing sia ampun teh koti pesakan. Makan cenah cek sia ulah digolerkeun di handapna kumaha sia budak. Hah? Hah? Si, ai sia ngomongin sia mah. Bener mereka mah. Yo, aing rek nanya ka maneh. Maneh apal? Heeh. Cek maneh ieu ya. Ai bedana antara Eka jeung kurban naon? Heuh, ari Eka mah Eka, ai kurban mah kurban kan? Hah? Perbedaan Eka jeung kurban naon lain nyandung goblok. Sok jawab ku maneh. Aing mah teh nyaho budak nu kitu mah nanyakeun kudu ka Pak Ustad lain ka aing. Hah? Anjing geus teu nyambung aing la ilaha illallah. Yeuh, yo sing eling maneh teh. Pan abdi teh naroskeun oge antara Eka jeung kurban. Nah, sia ujug-ujug hayang nyandung atuh. Sia teh sing eling anak geus gede sia teh. Nanaon urusan aku kana nyandung. Aing mah teh nyaho cai teh masalah Eka jeung kurban mah bisa salah nerangkeun ke guru ka Pak Ustad. Abi teh yok, abi teh naroskeun Eka jeung kurban. Atuh sia teh. Pan aing teh nyaho cai kunyuk. Tuh, Pak Ustad. Tah, tanyakeun ke Pak Ustad dan ka aing sia mah. Tahu teh Pak Ustad. Ustad. Alhamdulillah. Ya Pak Ustad. Alhamdulillah damang. Ustad. Damang, apa tujuan naon ieu teh? Tahu ya Ustad. Iya Pak Ustad, Mang Budak teh marah-marah ka abi teh naroskeun cenah naon bedana sareng kurban. Ari abi bade ngawal teh bisi salah. Tah cing teh kalasan Pak Ustad naroskeun ka Pak Ustad. Tuh, Pak Ustad. Tanya wae bingung kita bisa naroskeun perbedaan antara Eka sareng kurban. Nah, kalau kan nyandung kan beda namanya nyandungnya. Karena nyandung kakak lius. Hah? Perbedaan naon Pak Ustad abi udah hoyong kuningan. Anu bade ditaros nyandung apa kurban ya teh? Narosna teh antara kurban sareng Eka. Aing maneh. Yo, lain nyandung. Yuh, coba aku coba ka Ustad. Aing mah beda Eka jeung kurban sak teh. Astagfirullah. Aku nu Ustad itu. Ustad. Mana euy Ustad perbedaan Eka sareng kurban? Ya upami kurang kurban itu bentuk keimanan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Eta rasa iman orang kepada Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berkurbanlah kita. Tapi kalau Eka itu rasa syukur kita diberikan dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurban itu hati-hati. Kita memotong hewan setahun sekali. Kenapa harus hewan? Enggak kita kurban dengan motor, dengan mobil. Karena filosofinya sebelum kita berkurban, kita hilangkan dulu sifat-sifat hewani dalam diri kita. Nafsuan, terus kita serakah. Itu kita hilangkan. Setelah kita hilangkan, kita berkurban. Itu kurban itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Nah, dari luhur manuk naon? Nah manuk naon pujuk? Nguruskeun kurban eta manuk. Oh, biasa ku manuk, Ustad kurban. Aku manuk naon? Sanes tiasa ku manuk mah teu tiasa. Jadi yang boleh berkurban, yang boleh dikurbankan itu seperti domba, kambing, sapi, kerbau, bukan manuk. Oh, yo, nah. Ternyata waras ku manuk oge kurban Eka teh. Sia. Tah sia naon? Lain ku manuk ku domba cek aing teh. Hah? Teu cek, cek aing ku manuk ge waras mah. Hah?